Lebaran batur manu mangkat ka mall milihan baju milihan mukena milihan tilu aing mah kieu keneh we sugan aya saya mah ieu nyebutan lajukeun para rusing sabanara mah hate mana si William ka mana deui indung penyebutan buku teh bantuan-bantuan. Mak, lebaran berapa pede sih? Ya nanyakeun lebaran. Kita mah geus meuli baju. Heuh, manis anak aing hayang meuli baju. Ye Jan, hayang meuli baju mah kudu puasa siga batur. Da mah puasa henteu naon henteu, hayang meuli baju lebaran. Mangsa nu geus meuli baju lebaran? Ya babatan orang mah geus meuli baju, Mak. Sia nurutan we babaturan sia ka pusing-pusing. Ayeuna pos sia ge pusing. Mak, ke mana? Sing para rusing teh aya-aya we sia mah. Mak, Mak. Maih we ah. Para rusing. Mak, itu mah meuli baju lebaran, Mak. Sia ngan mikiran baju lebaran we, puasa henteu oge. Ieu kege anu mere Jang. Tenang baju partai loba. Geus tong sagala hayang make baju nu alus-alus aya make baju partai we. Ah, Mama tinggal meuli baju ge meuli hese ming urang ulin. Aing mah boga anak ngan hiji-hijina gede banget kahayangna Walim. Sing gede milik rezekina teh sia teh Walim geus kolot teh. Sing bisa ngangkat harkat derajat kolot. Pusing-pusing mending ngejo ah. Puskeun anak teh pusing. William, sia teh puasa, borang-borang ngenyot meningeunna. Poho, Mak. Poho tas ulin capek dah. Ka aing mah sia hayang meuli baju we saker lebaran, puasa we henteu. Ngasalkeun. Poho, Mak. Menang meureun ari poho mah. Meunang ari poho mah ngan disengaja we. Geus sia ayeuna puasa deui. Kade sia ulah poho deui, aing rek peperen heula ah. Sia! Poho mah ngan sakali, sia mah mani berkali-kali.